Baraya sadayana ya parantos beres. Tah ayeuna baraya urang anjang ka salah hiji warga pangrajin kue khas Sunda nyata kutumayang. Ya. Aya bumina ya. Bumina ceu ini Bapak Bidin. Mudah-mudahan nuju araya ya. Tah iya karaosan pisan baraya nuju ngagiling kanggo bahan dasar kutumayang. Bahan dasar teh dikirim heula beakna baraya. Baraya satos digiling ta janten seperti ya si beas teh janten tepung bahan dasar kanggo kutumayang. Tah baraya santos ditepung terus di bumbuan ya nu daek dijieun kutumayang teh bumbuna nyata uyah bangsa penten ieu teh rempah-rempahna aya bawang bodas sam sadapnya oge nganggo campuran naon teh cenah aci eta teh campuran aci teh sa kilo ieu teh setengah kilo teh 5 liter setengah kilonya 5 liter setengah kilo tah ieu pembuatan putumayang mun tos di ieu baraya muntos di campuran bumbu rempah-rempah tadi terus dicaian sacekapna terus digolehkeun wae dicaian heula ieu prosesnya awalna ngadamel kutumayang baraya ya dina katel ya dia ya terus baraya ieu tadi kieu digolehkeun terus tah baraya santos dikocekeun tika tadi tah janten seperti ieu ayeuna mah wah penuh perjuangan berat baraya ngadamel kutumayang teh tos dijahit ka dieu terus ayeuna mah ngagokeun langsung baraya ieu kanggo nyeupana ngagokeun langsung santos kieu dipukal-pukal tah lebetkeun kana langsung tadi itu tuh dilebetkeun tos beres baraya mukal-mukalna tos 15 menit mah baraya asaknya ceni dijahit wae tah dijahit citakan teh ieu baraya kutumayang teh citakan teh eta naon ngaranna pasakanana geus bolong tah masukkeun alatna terus masukkeun adonan tadi teh panas ada kamu tiis hese baraya kedah panas-panasnya tuh terus
Ya, digencet aku. Keluar di handap tuh. Dikadieukeun ieu kana terus beres baraya. Etakna ayeuna dipoekeun. Make dia ngakan bedog. Dipoekeun heula baraya. Baraya moal teu ye mun cuaca alus mah kutumayangna cukup sa dinten oge. Tah baraya saantos di poe sapoe moket teuing baraya dijahit wae anu mah. Oh. Kumaha kantongan? Nuhun, awas hati-hati. Baraya sadayana ya parantos beres pembuatan kutumayang ti awal sampai akhir. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos nonton, mudah-mudahan jadi inspirasi. Da hatur nuhun pisan sakali deui ka sadayana anu tos nonton. Insyaallah ketemu deui dina liputan anu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.